baheula mah dongeng anu hayang ngaguru Katuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh berdagang jujur ikhlas manehna geus boga cita-cita hayang jadi ngadenge berita Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani geus boga cita-cita urang Mesir boga cita-cita hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Diteteangan disusul 40 tahun teu kapanggih. Belamana Baghdad teh dahe sepan baheula pamana kompasna 40 tahun teu kapanggih. Barang geus beres 40 tahun nepi ka Baghdad. Ari barang datang ka Baghdad Tuan Syekh geus mau. Rek teu jeuring kumaha? 40 tahun kukulilingan hayang jadi murid Tuan Syekh. Barang datang ka Baghdad Tuan Syekh geus mau. Jadi di makam Tuan Syekh keluar Tuan Syekh di jajahan harita kene aduh matak itu disebutkan di Tuan Syekh Syekh Tuan Syekh oh iya Masya Allah iya boga ilmu teu diamalkeun hujjahna leuwih kuat dalil nangke ku Gusti Allah leuwih parah sabar cek Kangjeng Nabi asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi pangpohara-poharana siksa ke poe kiamat nya eta jalma alim nu teu dimanfaatkeun ilmuna ku